Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ari ieu teh hiji fasal wal muharramatu jeung ari pirang-pirang anu diharamkeun bil ihrami kalawan sabab ihram sab'atun eta aya 7. Al awalu ari nu kahijina al lubsu eta make maksudna make pakaian amdan bari ngahaja. Fayahrumu maka haram ala dzakari kalalaki naon satru ra'sihi nutupan sirahna itu dzakar walu besul mukhayyati jeung make pakaian anu dikaput fi ayyi udwin dina anggahota anu mana bae min a'dhihi anu tetep tina pirang-pirang anggahotana itu si dzakar. Wayarumu jeung haram alal unsa ka awewe naon satru wajihiha nutupan beungeutna itu unsa walu besul kufazi jeung make sarung tangan fiadaiha dina dua leungeunna itu si unsa. Watajibu jeung wajib bihi kusabab itu lubsun naon alfidyatu fidyah. Asani ari nu kaduana ad-duhnu eta make minyak li syai'in kana hiji perkara min sya'rir ra'si anu tetep tina rambut sirah au min syu'uril wajhi atawa tina pirang-pirang rambut beungeut amdan bari ngahaja. Walau ra'sa sya'ratin jeung sanajan eta tungtung rambut wahidatin anu sahiji atanapi nu salembar. Bi ayyiduhnin kalawan minyak naon bae. Watajibu jeung wajib bihi kalawan sabab itu ad-duhnu naon al-fidyatu fidyah aidon di. Asalisu ari nu katiluna at-tatayyubu eta make sesengitan amdan bari ngahaja. Fi ayyi juz'in dina juz anu mana bae min dhahiril badani anu tetep tina dhahirna badan au batinihi atawa tina jerona itu badan au fi syai'in atawa dina hiji perkara minal malbusi anu tetep tina anu dipake bi ayyi nau'in kalawan rupa naon bae minal anwa'i tina pirang-pirang warna allati anu yuksodu maksudna warna sesengitan allati anu yuksodu anu dimaksud naon minha itu lati goliban yuksodu anu dimaksud minha tina itu lati goliban dina galibna naon raihatuha angseuna atanapi seungitna itu lati at-tayyibatu anu seungit itu raihah kal miski seperti minyak misik, minyak kasturi, wa za'faroni jeung minyak za'faron, wal wirdi jeung minyak wirdin atanapi minyak mawar. Watajibu jeung wajib bihi kalawan itu tatayyub aya dipengker tadi bahasana teh naon teh tatayyub leres naon al fidyatu fidyah aidon di. Ar-rabi'u ari nu kaopatna al jima'u eta jima wa muqaddimatuhu jeung pirang-pirang muqaddimahna jima kalamsi seperti kenyabak wa takbili jeung nyium wal mu'anaqati jeung silih rangkul wa yarumu jeung haram bil naon al jima'u jima walau bil ghairi ingzalin jeung sanajan eta tetep kalawan henteu bijil mani wa yafsudu jeung ruksak naon al hajju haji bihi kusabab jima qabla tahallulil awwali dina samemeh tahallul awal wal umratu jeung ruksak ibadah umroh kusabab jima qabla firogi a'maliha dina samemeh beres pirang-pirang pagaweanana itu umroh. Watajibu jeung wajib bil jima'i kalawan sabab jima al mufsidi anu ngaruksak itu jima naon badanatun onta badana. Fain ajaza maka lamun apes itu si jalma anha tina itu badana fabaqaratun maka hiji sapi. Fain ajaza maka lamun apes si jalma anha tina itu baqarah fasab'un maka 7 minal ghanami tina domba. Fain ajaza maka lamun apes si jalma qawama maka ngahargakeun si jalma al badanata kana onta badana bisi ari Makkah kalawan harga tanah Makkah. Wa akhraja jeung ngaluarkeun si jalma ta'aman kana kadaharan biki matiha kalawan hargana ataupun mahar leres kalawan hargana itu badana. Fain ajaza maka lamun apes si jalma soma maka puasa itu si jalma an kulli muddin
tina saban-saban mud yauman kalawan sapoe. Wala tajibu jeung teu wajib naon fidyatun fidyah bil muqaddimati kalawan sabab muqaddimah jima ilal mubasyarati kajaba paantel kulit bisyahwatin sarta make syahwat min ghairi hailin bari henteu aya anu ngahalangan. Wa fidyatuha jeung ari fidyahna mubasyarah wa fidyatul jima'in jeung fidyah jima ghairil mufsidi anu henteu ngaruksak itu jima syatun eta hiji domba mukhayyaratun anu dipilihkeun itu syat kama sapertikeun perkara sayati nu bakal datang itu emak sagedeung deui. Al khamisu ari nu kalimana aqdun nikahi eta akad tikah. Fayahrumu maka haram naon nikahul muhrimi nikahna jalma anu keur ihram walain akidu jeung teu nerima jadi itu nikah linapsihi pikeun awakna itu si muhrim wala li ghairihi jeung teu jadi pikeun liana itu si muhrim. La bil wakalati henteu kalawan wakil wala bil wilayati jeung henteu kalawan jadi wali walau kanat jeung sanajan bukti itu wilayah ammatan eta wilayah ammah maksudna sapertikeun hakim. As-sadisu ari nu kagenepna izalatu syai'in eta ngaleungitkeun hiji perkara minasya'ri anu tetep tina rambut au minal alfari atawa tina pirang-pirang kuku bi ayyatorikin kalawan jalan kumaha bae min turukil izalati anu tetep tina pirang-pirang jalan ngaleungitkeun. Wa tajibu jeung wajib bikullin kalawan saban-saban sahiji min huma tina itu izalatu syai' minasya'ri au minal azfari naon fidyatun fidyah mustaqillatun anu mencil itu fidyah walau ma'an nisyani jeung sanajan eta tetep sartana poho. Wala tajibu jeung teu wajib naon al fidyatu fidyah al kamilatu anu sampurna itu fidyah illa fi salasi sya'ratin kajaba dina tilu pirang-pirang rambut aw salasati alfarin atawa tilu pirang-pirang kuku fi zamanin dina zaman wa makanin jeung tempat wahidin anu sahiji. Fa in ta'addada maka lamun bing bilangan naon az-zamanu zaman awil makanu atawa tempat wajaba tah wajib pikul li sya'ratin dina saban-saban rambut wa kulli dzufrin jeung dina saban-saban kuku naon muddun tina wajaba naon muddun sa naon muddu ta'amin sa mud kadaharan. Walau kasurat jeung sanajan loba naon asy'uru pirang-pirang rambut wal azfaru jeung pirang-pirang kuku. As-sabi'u ari anu katujuhna at-ta'arrudu eta ngaganggu di syai'in kana hiji perkara min suyudil barri anu tetep tina pirang-pirang boborowan daratan al wasyati anu bangsa linghas atanapi nu bangsa leuweung itu suyud al makulati anu halal di dahar dagingna itu suyud walau kharija ardil harami jeung sanajan eta di luareun tanah haram Mekkah. Wala yajibu jeung teu wajib naon al jazaa'u babalas piha dina itu suyud illa bil itslafi kajaba kalawan ngaruksak walau ma'an nisyani jeung sanajan eta tetep sartana poho. Wa tajibu jeung wajib naon al mumatsalatu silih sarupaan fi dimaniha dina katempuhanana itu suyud. Wala tujzi'u jeung teu nyukupkeun naon al badanatu anta badana anil ladzi tina anu wajabat anu wajib pihi dina itu ladzi naon syatun hiji domba. Wa yahrumu jeung haram alal halali ka anu henteu keur ihram naon soidu haroma boborowan naon soidu haromi Makkah boborowan tanah haram Makkah wal Madinati jeung tanah haram Madinah. Wa wajhu ta'ifi jeung wajhu ta'if wa kadza jeung eta nya kitu deui sapertikeun nu geus dicaritakeun teh ya. Sajaruha ari tatangkalanana itu nu kabeh Makkah Madinah wajhu ta'if mutlaqon barna mutlak wa nabatuha jeung jajadianana itu nu kabeh allazi anu min sya'nihi anu tetep tina kalakuanana itu
mana ladzi min sya'nihi anu eta tetep tina kalakuanana itu ladzi ayyan buta arian sok jadi kusorangan itu ladzi binapsihi kalawan datiahna ladzi maksudna teu dipelak wala jazaa jeung taya babalas eta mawujud li syai'in kana hiji perkara min zalika tina itu mazkur anu tetep tina itu mazkur illa fi harrami makkah kajaba di tanah haram Makkah khosotan kalawan tangtu wala yadkhulu jeung teu asup naon jaza usyu'uri babalas pirang-pirang rambut fi jazail adhafiri dina babalas pirang-pirang kuku wala jaza usoidi jeung teu asup babalas boboroan fi jazai syajari dina babalas tangkal kai wan nabati jeung pirang-pirang jajadian walal aksu jeung teu sabalikna wa yarumu jeung haram naon naklu syai'in mindahkeun hiji perkara min turabil harami anu tetep tina taneuhna tanah haram wa ahjarihi jeung pirang-pirang batuna itu haram walau litabarruki jeung sanajan eta tetep karena ngalap berkah wa inna qala jeung sanajan mindahkeun si jalma hu kana itu syai li haramin akhar katana haram anu sajena wa yajibu jeung wajib naon mana ya radduhu ngabalikeunana itu syai limahallihi kana tempatna itu syai wa yakruhu jeung makruh naon naklu dzalika mindahkeunana itu mazkur syai teh minal hilli ti tanah halal ilal harami ka tanah haram wala yahillu jeung teu halal li ahadin ka hiji jalma naon ayyatamallaka yen ngamilik itu si ahad luqata taharrumi makkah kana papanggihan tanah haram Makkah abadan dina salawasna walau kana jeung sanajan bukti itu luqata hakirotan eta anu hina atanapi nu saeutik bal yahballo balik tangaraksa itu si ahad ha kana itu luqata ila wujudi sahibiha nepi ka aya anu bogana itu luqata waluqatatu arafata jeung ari papanggihan tanah Arafah wa harramil madinati jeung papanggihan tanah haram Madinah kaluqatati ghairihima eta tetep seperti papanggihan liana itu Arafah jeung haram Madinah min baqiyatil buqai barna tetep tina sasesana pirang-pirang tempat wa idza kana jeung di mana-mana bukti lisoidi eta tetep pikeun boboroan naon mislun pantar minal an'ami anu tetep tina pirang-pirang ingon-ingon kana ami sapertikeun onta wa baqaril wahsy jeung sapi leuweung sapi linghas wal hamami jeung japati fal wajibu maka ari anu wajib bihi dina itu soed eta imma dzibhu mislihi bohnaha mencit umpamana itu soed wa tafriqatuhu jeung ngabagikeunana itu dzibahun tanapi soed teh ya wa imma ikhraju ta'amin jeung bohnaha ngaluarkeun kadaharan biqadri qimatihi kalawan kira-kira hargana soed wa imma siyamu yaumin jeung bohnaha puasa sapoe an kulli muddin tina saban-saban mud wa ilam yakun jeung lamun teu bukti lahu eta tetep pikeun soed naon mithlun pantar kala asofiri sapertikeun pirang-pirang manuk piit fa wajibu maka ari anu wajib pihi dina soed eta imma ikhraju ta'amin boh ngaluarkeun kadaharan biki matihi kalawan hargana itu ta'am wa imma siyamu yaumin jeung bohnaha puasa sapoe angkul limuddin tina saban-saban mud wa hadhil muharramatu jeung ari ieu pirang-pirang nu diharamkeun kulluha tegasna sakabehna itu hadhih tahillu eta halal itu hadhih lil muharimi pikeun anu ihram ba'da tahallulil awwali dina sabada tahallul awal illal jima'a kajaba jima wa muqaddimatihi jeung pirang-pirang muqaddimahna jima wa aqdan nikahi jeung akad nikah fala tahillu maka henteu halal itu jima muqaddimah jeung akad nikah
illa ba'da tahallulis sani kajaba dina saba'da tahallul sani. Kantun faslun wa idza muni'a al muhrim wallahu a'lam bissawab.